Ahli kumanya ieu. Teu rontok wae euy. Heeh, can berak gitu Euy nyeta kumanya euy. Tuh kaleutik keneh di aing. Tapi jeung penting euy ngeunah leutikkeun li. Asli ieu mah goreng dah. Mantap kudu mah. Ih euy nya euy. Geus kumaha geus jual li. Tuh urang mah. Ayo pur parae isukan euy ieu teh. Can berak mah ya bahat pae. Heueuh nyeta. Isukna innalillahi. Asli. Mat. Oh orang nopo kebon. Usaha teh kebon teh. Asli. Weh, dan gaya mana euy? Mang kona we mang aduh, da mang. Alhamdulillah. Ieu mang urang teh ngeun ieu huwi euy aduh. Semoga kebon namanya. Alhamdulillah mang ngasih ngonten nih nya. Ngonten atuh euy. Pan Tere atuh tere panen atuh. Dereh mang. Da mang geus geus marontok mang ieu teh. Dari arah sakit. Oh, itu kan orang sarua mang tuh ada kene mang tuh. Urang ieu si Ali mang dua teh mang. Aya ya hasil naon ya teh? Ngonten di cari duaan lumayan. Anjir. Urang teh meuli ieu we teh kagok jaman mobil mah boga pecet. Terus ladang ngonten teh tepu bisa ngebon. Gila deka euy. Gilanya kebita teh. Terinspirasi lah urang ka maneh dan. Ini mah alus banget ngancak candi berak li nya. Can. Jika teh di berak aing ieu mah kumaha barudak teh. Tuh nya di dieu engge emerna teh. Itu nih ku aing carekan sia. Kumaha ieu teh berak teh? Tadi. Teu di berak. Geus ku urang tah barodas kabeh. Ieu na di dieu. Barodas tingali. Tah geus kabeh piton tingali atuh. Mang di dieu mang. Iya dan tadi teh ngomongna ka nu maneh cenah ieu teh. Kebon teh kumaha ieu teh? Kumaha teh? Kumaha? Ieu eta kebon ieu cenah ieu ton. Kebon anu sidan cenah ieu teh. Yang sieu. Oh, ini si Ali cenah bajar teh. Siap. Kebalik pisan. Tuh, nu mitindakeun urang tah ge sarua. Di ditah ngaberak kieu teh. Kakak dituna di ditu berakna teh. Balik ah. Balik ah. Balik pisan.